Kang punten da eueuh nu nyebutkeun meunah ngajuru teh daripu. Leres rek teu ripuh kumaha euceul bayangkeun ku euceul nu asup 2 on nu kaluar 3 kilo ngomong sia hayang naon dipangolikeun ku aing apa majikan teh nyaros oh teh naon mah teh teu pila teh hayang cilok. Bayangkeun ku Umi jam 2 peuting mesen cilok saha nu dagangna eueuh cenah mah sia cilok wayah kiwari mun aya ge nu dagang jam 2 peuting diduru ku aing ge nu dagang eueuh cilok wayah ki aya ge cilok aing can nu asalna cilok ayeuna mah jadi lato-lato manehna nanya cek we nanya wah ibu paen gue nyampurkeun manehna kana kursi abdi nanya cek mainna teh